Rek naon si eta asa tegan hate kieu si eta ka dieu. Oh iya. Sip. San lagi Ji. Gaya pemuda mulai sanlek. Anak nyisir piring. Sanes kanggo diet. Pemacarita nah sanlek keur diet. Sapingung aing. Ikan bertanggung jawab, Pak. Dengan 100 jeruk pipis bisa menghilangkan lemak membandel. Asa aya lieuran ieu teh euy. Aing teu geuna hate teh euy. Ka geus mayar acan euy. Duh. Oh iya. Duh, mananya alamatnya? Sahanya nu apaleun bumina Pak Adin gitu nya. Di mananya? Bukan aya bisa tanyakeun lah. Pusingkeun. Kebenaran. Jang, adila Jang. Naon di setan di saha itu ngegeroan nih. Aya naon, Mang? Buset, kalem nyantai Jang, dek tumaros Kang mah. Tumaros naon atuh Mang, geura rudet kieu ieu teh. Ieu Jang. Amang mah dek naroskeun alamat ieu teh. Ujang terang teh bumina Pak Adin. Geus naon deui wae ieu teh Mang Adin mana terang lah. Eta Mang Adin nu bumina caket Mang Andi, terang teh Ujang. Saha deui wae Mang Andi teu terang Mang. Eta nu bumina warna catna teh warna hejo ngan mah nya teu terang Ujang. Aing geus nanyakeun di warna hejo deui. Imah abi ge warna hejo Mang teu terang abi mah. Ieu budak teh boa edan. Sia mah kudu dibere nu kieu. Aing tuh Mang wawarkeun di masjid lieur. Lieur budak teh. Tadi teu terang dibere penerangan tah init. Uyuhan anjing. Duh, gara hujan angin euy seru jadi main memel euy telat udah menjadina. Hampura telat euy tadi di itu hujan angin. Paingan ka dia tuh diukeula we di dieu. Siapa tuh diukeula? Sia ngomong dihandap. Oh dihandap danapnya. Kemana wae maneh ku aing tungguan nih karek datang. Hujan angin di ditu euy. Mata karek jol. Naru ti ditu hujan ru. Nya sarua we di dieu ge ngan di dieu mah hujan cai lain hujan angin. Tidak heueuy nya hujan mah cai lain angin. Tapi saru gede di itu mah hujan teh ru. Sieun urang mah. Wah, nya segede kumaha? Segede kelapa tuh udah jelema katingang hujan paringsan. Oh, pahingan rada ngaco sih ada katingang hujan kudu segede kelapa. Segar bengkok aing kumaha bengkok. Ieu mah. Hangit anjing akan usia